Aya make ilmu bagian sok mente dina beungeut Allahumma nirupula sok loba pikiran kumang-mang kumapan keungalakunan anu keur dijujug rek dialaku sing taliti sing ati-ati sing rapi ame kahasileun mus benangawujud urang rasolat hirup emang bener gitu ulah sok pikiran satengah-satengah keur ngalaksanakeun kudu sing kukuh sing pancet sing busuk sing tulus ulah sok ameh kapatih hirup urang ameh ngajuhun nu bangis kahati nyata kahasilan wadahana alus mua pasingsan ngajadi mus digaweun kaharupna jaga kaarah kahasina harbekel hirup urang teu usaha naon wae teu kunaon sabari lamun digawean usuk pikiran hayang mahitu ehti kudu daek ngalaksanakeun sing leukeun sing rajin ameh beunang tanpa muanyalahan jadi arus musagala barokah salamet hirup urang kudu ngaraeun sing sabar lalaunan ngarangkeun ka pangi ngabukti bunga aya make jaluk dipetian sok mente dina beungeut lamun hirup ulah sok loba pikiran kumang kumapan keungalakunan anu keur dijujug rek dialaku sing taliti sing ati-ati sing rapi abeh kahasileun mulus benegang wujud diri urang sorah hirup emang bener gitu
sing tulus kula sapoya ame kapati kuhirukuran ame ngajun nubaris kahartiyata kahasil lagi kebiwadahan alus mengapasing salat ngajadi kurus kerdigawin kaharapna jaga kaaras kahasila kerbakal hirupuran berusama lawan wangi kekunan sabari kerukunan kewajiban hidup barang laksana banyak keruang sorang yang sayana pasti kamu hidup lamun hikawean wasuk pikiran hayang mahiku enti kudu daek laksana kelaran sing leker sing rajin ameh tanpa nage wajalahan jadi alus mulus segalana bauka selamat hirup urang kudu ngarahaya sing sabar lalamunan ngarangkana papangi ngabukti